hadirat ahli majelis ta'lim rahimakumullah. Urang sasarangan ngaoskeun doa sadaya ngaos. Lebaran tadi urang ngaos deui. Lalu urang sunaan sunana disyaratkan ku katib ku sekretaris ya disebarkan seperdos sunana Rabbana fa'ana seperdos langkung nyerep karena hati urang dan bening gitu hari dengar imah sepertinya ho hardana hai kahardi mah apa hardina rada beda rada butuh karena doa teh komo ninggal anu kararuna jeung begitu ya kerbujina loba hutang sakieu aya naon didinya teh waqti anna rabbana kulladiyun teh artinya ya hayang dipanglunasankeun hutang ku Allah Ta'ala tah ya radakeuna ieu itu hayang loba rezeki nu halal kulawarga ihwan-ihwan dirizkian ku Allah hayang warzukil kulla halalan daima ma'a akhirla asya'a ulamata radakeuna ieu gitu ya cara mah ngalanjepan sunah Rabbana fa'na harus dilanjepan ku urang dan gitu deui Rabbi syrahli sareng doa-doa nu sanesna saacan dipanggerakkeun supayun kantos disunaan ya nanging saacan kagungan pegangan maklumat da urang maapan golongan baroho teh ya ai golongan baroho mamalu sanes saacan rezekina nanging kumaha we atuh da ai teh dicatetkeun mah kumaha atuh nah atuh lain nyatetkeun eta maklum atuh dan nyelap ka dieu ka dieu teh udud we jeung bensin ya hari buku wajib sober cara kabawa ya melalui pausada asik kudu leukun mangluliskeun aja dipangluliskeun alhamdulillah mungkin naik membawa segala rupa ya lumayan tubuh parako atuh ya ayo tuturkeun sok sunaan pan aya dina kitab Aqidatul Awam kurang sunaan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Rabbi syrah li sadri min Gusti Allah pangeran abdi nuju ngalapangkeun Gusti kana dada abdi wa yassir li amri sareng mugi ngagampilkeun Gusti kana sagala rupi urusan abdi wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sareng mugi mudarkeun Gusti kana sacangreud tina lisan abdi sehingga aranjeunana
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani. Sareng mugi ngalereskeun Gusti kana lisan abdi wahdi qalbi. Sareng mugi hidayahan Gusti kana hate abdi wasaddid lisani wahdi qalbi wasaddid lisani wahdi qalbi wasaddid lisani. Sareng mugi ngalereskeun Gusti kana lisan abdi wahdi qalbi. Sareng mugi hidayahan Gusti kana hate abdi bihaqqil Qur'anil azim. Kalayan hakna kahurmatanana Qur'an anu azim war rasulil karim. Sareng rasul anu mulia Sayyidina Muhammadin tegasna junjungan abdi sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma min Gusti Allah arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Inyakeun ka abdi sadaya hak beneran sing katinggal bener. Sareng mugi ngarimpian Gusti ka abdi sadaya sing tiasa ngikutina kana eta beneran. Wa arina batina batila warzuqna jitinabah. Sareng mugi nguningakeun Gusti ka abdi sadaya kana kabatilan sing katinggal batil. Sareng mugi ngarimpian Gusti ka abdi sadaya sing tiasa lebihanana. Allahumma inni as'aluka Allahumma min Gusti Allah inni as'aluka sayaqtasna bisin abdi nuhunkeun kagamparan fahman nabiyyin pahamna para nabi wa hifdzul mursalin sareng kacerdasanana hafalanana para rasul. Allahumma min Gusti Allah aghnini sugihkeun abdi bil ilmi
ku ilmu Gusti wa zayyinni sareng bimbingan abdi bangdanan abdi sareng bangdanan abdi bil hilmi ku sifat hilim ku sifat hilim ku sifat hilim tegasna bijaksana para getas hari batin wa jamilni wa akrimni sareng mugi ngamuliakeun Gusti kajisim abdi bittaqwa kalayan katakwaan ka Gusti wa jamilni sareng mugi ngabimbingan Gusti kajisim abdi bil afiyah ku kaafiahan kasalamatan. Allahumma sungguh Allah inni sayaktasna jisim abdi astaudi'uka nitipkeun abdi kagambaran ma allamtanihi kana segala rupi anu parantos dihurukeun ku Gusti ka abdi wa ariduhu sareng mugi Gusti ngumpulkeun deui kana eta titipan abdi alaya kajisim abdi indal ihtiyaji dina waktu abdi butuh dina waktu abdi merjogikeun warahmatika kalayan welas asih Gusti ya arhamar rahimin nun Gusti nu maha welas asih nalangkungan sadaya makhluk anu waras anu arasih. Allahumma ja'alna khairan mimma yazunnun min Gusti Allah mugi ngajantenkeun Gusti ka abdi sadaya sae Allahumma ja'alna min Gusti Allah mugi ngajantenkeun Gusti ka abdi sadaya khairan langkung sae mimma tibatan langkung sae mimma yazunnun tibatan panyangki aranjeunana kajisim abdi ya handi Allahumma ja'alna min Gusti Allah mugi ngajantenkeun Gusti ka abdi sadaya khairan mimma yazunnun langkung sae tibatan panyangkina jalmi-jalmi kajisim abdi wala tu'akhidna dalam mugi ulah nyiksa Gusti ka abdi sadaya bima yaqulu kusabab karyosan
aranjeunana tentang abdi waghfir lana ma la ya'lamun sareng mugi ngahapunten Gusti dina sagala kalepatan abdi sadaya anu teu dikanyahokeun anu teu kauninga ku aranjeunana. Yandi Allahumma ja'alna min Gusti Allah mugi ngajantenkeun Gusti ka abdi sadaya khairan langkung sae mimma yazunnun tibatan panyangkina jalmi-jalmi ka abdi sadaya wala tu'akhidna sareng mugi ulah nyiksa Gusti ka abdi sadaya bima yaqulun kumargi cariosan aranjeunana tentang abdi sadaya waghfir lana sareng mugi ngahapunten Gusti ka abdi sadaya ma la ya'lamuna tina sagala rupi kalepatan anu teu kauninga ku aranjeunana. Terus Subhanal Malikil Khallaq Maha suci Subhanal Malikil Khallaq Maha suci Maharaja anu maha nyiptakeun. Subhanal Malikil Khallaq Maha suci Maharaja anu maha nyiptakeun. Subhanal Malikil Khallaq Maha suci Maharaja anu maha nyiptakeun. Inyasya lamun Allah ngerusakeun ngahilangkeun aranjeun kabeh yuzhibkum pasti Allah kawasan kana ngahilangkeun aranjeun kabeh wa yati fi khalqin jadid sareng ngumpulkeun Allah kana ciptaan anu anyar wa ma zalika sareng teu aya itu sadayana alallahi ka Allah bi'aziz eta anu aheng wa ma zalika alallahi bi'aziz sareng teu aya kitu nu dicarioskeun ka Allah eta nu aheng. Dimaksud wa ma zalika alallahi bi'aziz itu nu dicarioskeun yakni nubuhkeun sareng ngayakeun sakabeh makhluk
mana Allah meresahkan Allah mah kawasa bae wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz ka Allah mah teu aya nu ahli ka Allah mah teu aya nu hese ka Allah mah teu aya nu susah itu hartosna maknana wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz Allahumma min Gusti Allah inna saya tosna abdi sadaya nas'aluka nyuhunkeun abdi sadaya kagambaran angka ja'ala mugi ngajantenkeun Gusti fi qulubina dina hate abdi sadaya ma'rifatal awliya ma'rifatna para wali waj'al fiha para nabi ngajantenkeun Gusti dina hate abdi sadaya masabihal hidayah lampu pituduh wa syauqal muhibbina sareng karinduanana jalmi-jalmi anu banget cinta kagamparan wayaqinal mutawakkilina wa syauqal muhibbina sareng karinduanana jalmi-jalmi anu banget cinta ila liqa'ika karinduan kana nepangan gamparan wa yaqinal mutawakkilina sareng kayakinanana jalmi-jalmi anu tarawakal kagamparan wa khawfal arifina sareng rasa siuna jalmi-jalmi anu ma'rifat bisa wa khawfal arifina sareng rasa siuna jalmi-jalmi anu ma'rifat ka Gusti wa raja'ahum sareng pangarep-ngarepna pangharepanana aranjeunana ka Gusti bisa ka Gusti ya arhamar rahimin raja'ahum bika birahmatika kalayan welas asih Gusti ya arhamar rahimin min Gusti nu maha welas asih ngalangkuna sadaya makhluk anu welas anu arasih Allahumma ftah lana min Gusti Allah mugi maparinan keterbukaan Gusti ka abdi sadaya bifutuhil arifin kalayan keterbukaanana para arifin tegasna jalmi-jalmi anu ma'rifat ka Gusti
waftah lana bifutuhil awliya'i wasyuhada'i wassalihin. Sareng mugi maparinan keterbukaan Gusti ka abdi sadaya kalayan keterbukaan wali-wali Gusti sareng syuhada Gusti sareng para salihin. Waftah lana sareng mugi maparinan keterbukaan Gusti ka abdi sadaya bifutuhil anbiya'i kalayan keterbukaanana para nabi wal mursalin sareng para rasul. Shalawatullahi muga rahmat kalamuhu sinareng salam Allah alaihim kamaran tenanana ajma'in tegesna sadayana. Ya muyassiru nun Gusti Allah anu tukang ngagantilkeun yassir Gusti ngagantilkeun segala urusan abdi. Ya mudabbiru nun Gusti anu tukang urus sagaya makhluk dabbir abdi Gusti urus kajisim abdi. Ya musahilu nun Gusti Allah anu tukang ngagampangkeun tina segala kasulitan. Sahil mugi Gusti ngagampangkeun kajisim abdi. Sahil alaina kullu asir mugi Gusti ngagampilkeun abdi sadaya tina segala rupi kasusahan abdi. Bijahirul basyiril nadir bijahirul basyiril nadir kalayan keagungan nabi anu tukang maparing berita pangbudina sareng anu tukang maparing peringatan ka umatna. Tegasna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja hartos goa doa sajaan naos cukup kepitu barang perintah. Menemui tetap itu menjawab ku Allah Ta'ala sadayana menemui tetap itu gitu. Urusan dunia menang, urusan akhirat menang. Itu dawa mungkin itu sadayana para putra urang dawa mungkin. Ya, sila jadi biasa doa menemui teh sanes ukur qoblat ta'allum sesaacan ngaos ukur pokon kitu deui Rabbana ta'na sanes ukur doa sabada ngaos ukur. Tapi eta mah halayakan bikin anu ngaos sesaacan ngaos layak pisan upami ngaduakeun kudu eta sabada ngaos layak upami ngaduakeun kudu eta. Adapun nisbat kana butuh urang mah
kira kudu butuh karena usina eta doa ya kurang sholat auskeun urang itu dina majelis auskeun urang pala putra urang sing ararapal sadayana nolak dijazahkeun ka sadayana nanti sadayana ya